boga ingon-ingon hiu itu candi paraban. Titit. Gara-gara deh hiu. Titit. Wah. Hah? Aku naon Kumaha mana? lain meungan uak pung hudang teh. Lain aya naon lain dengan uas segala. Lain wa cenah cek beja uak teh jawara baheula teh jago cenah wa. Cek saha dengan baca cek saha. Ya nu ngawawar cenah. Uak teh cenah mah muidna aki selud. Ujang teh hayang jago wa. Cik atuh turunkeun ilmu teh wa ka Ujang. Ujang hayang jago. Benar ya mana ilang. Hayang jago. Tuh hayang jago. Kahiji lamun hayang jago bener-bener ya ilangnya. Itu. Kudu daek di mandian heula. Kayak di mandian, maneh wayahna naon anu diparentahkeun ku wa, ilaing kudu nurut ulah teu. Lamun tapi kata nurut gagal. Heeh. Tah, ayeuna ilaing geus mandi, nya geus beres. Ayeuna turutkeun naon diparentahkeun ku wa turutkeun. Ya. Ayeuna tahan napas ilaing bari kieu. Tahan napas dikit. Oh. Bacakeun sahadatul salawat dina hate. Tuluy kieu saeutik maneh. Tah, sebenarnya kuda-kudana atuh. Kieu saeutik, leungeun kadiekeun. Ieu. Rada maju saeutik. Kudu kumaha cenah. Lek gagu kumaha? Dulu saeutik. Dulu leungeukeun kali. Kitu tah. Tuluy paparowok. Nah, dikit teh. Jago maneh ayeuna. Eh. Ya, paneh yang jago. Nah, Geus jago. Coba balikan deui. Sok. ieu mah hayam wa. Delapan kali mah.